Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ngalajengkeun hancak deresan Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu ari Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Ayyuhal waladul ajizu hei budak anu mulya. Allahu ari Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Huwa eta ari Allah allazi eta zat khalaqaka anu nyiptakeun ladzi ka anjeun wa hassana sareng ngaluskeun ladzi surataka kana bentuk anjeun bi an a'toka kuyen maparin ladzi ka anjeun ainaka ainaini kana dua soca tangzuru ningali anjeun bihima ku itu ainaini al asya'a kana pirang-pirang perkara wa uzunaini sareng kana dua cepil tasma'u na ngadangu anjeun bihima ku itu udunaini al aswata kana pirang-pirang suara walisanan sareng kana lisan tatakallamu nyarios anjeun bihi ku itu lisan wayadaini sareng kana dua panangan tasta'miluhuma anu ngagunakeun anjeun kana itu yadain fi asgholika dina kasibukan anjeun warijlaini sareng kana dua sampean tamsi berjalan anjeun alaihima ku itu rijlain wa aqlan sareng kana akal ta'rifu anu uninga anjeun bihi ku itu akal al khaira kana kaalusan minasyarri tina kagorengan wa an'ama sareng maparin nikmat ladzi alaika ka anjeun bisihhati kana kasehatan wal afiyati sareng pangraksa wa wadha'a sareng nyimpen ladzi arrahmata kana mikanyaah fi qulubi walidaika dina pirang-pirang hate dua kolot anjeun hatta robbayaka sahingga ngurus itu walidaika anjeun tarbiyatan hasanatan kalawan ngadidik anu sae payajibu mangka wajib alaika ka anjeun naon antu azima yen ngagungkeun anjeun robbaka ka pangeran anjeun wa tuhibbahu sareng mika cinta anjeun ka rob wa tashkuruhu sareng syukuran anjeun ka rob ala jami'i ni'amihi kana sakabeh pirang-pirang nikmatna rob bi antam tathila kuyen turut anjeun awamirohu kana pirang-pirang parentah rob wa tajtaniba sareng ngajauhan anjeun nawahiyahu kana pirang-pirang larangan rob wa antu azima sareng yen ngagungkeun anjeun aidon deui jami'a malaikatihi kana sakabeh malaikatna rob wa rusulihi sareng ka pirang-pirang utusan rob
wa ambiyaihi sareng ka pirang-pirang nabi na Rob wasolihina sareng ka pirang-pirang jalma soleh bin ibadihi ti pirang-pirang hamba na Rob wa tuhibbuhum sareng mika cinta anjeun kanu kabeh li annahu ta'ala karena sayaktosna Allah ta'ala yuhibbuhum eta mika cinta Allah kanu kabeh. Idza ahbabta di mana-mana mika cinta anjeun Rabbaka ka pangeran anjeun wam tathalata sareng turut anjeun awamirohu kana pirang-pirang parentah Rob wajetanabta sareng ngajauhan anjeun nawahiyahu kana pirang-pirang larangan Rob zadaka maka nambihan Rob ka anjeun min ni'amihi tina pirang-pirang nikmatna Rob waj'alaka sareng ngajadikeun Rob ka anjeun mahbuban halna anu dipika cinta bainan nasi di antara manusia wa hafizoka sareng ngaraksa Rob ka anjeun mingkulli aza tina tiap-tiap pilara wa a'toka sareng maparin Rob ka anjeun kullama kana tiap-tiap perkara turidu anu hoyong anjeun mina rizki nyatana rizki wa ghairihi sareng liana rizki sakitu heula wallahu a'lam bishawab.